tepangkeun nami abdi sipa. Abdi sareng rerencangan abdi bade ngaliwet tempatna di Kampung Cisalak RW 1 RT 2 Desa Hegarmana Kecamatan Bumbulang Kabupaten Garut. Tuh tempatna teh meuni asri seueur keneh tatangkalan. Ieu namina Dila. Dila teh nuju ngabersihkeun beas. Meh bersih beasna teh. Tah ieu namina Seli. Seli teh nuju gawas sereh. Sereh teh kanggo engke dina sangu meh seungit. Abdi sareng Teh Seli atos nama kampungna ayeuna mah bade dipasarkeunna. Tah ieu Eri teh nuju ngabumbuan tahu sareng tempe. Ieu sareng Dila. Udah kapal teh abdi papanggih jeung mantan abdi. Awon teh bisa nya iraha kitu. Kamari di jalan kumaha rupana. Awon teh kitu. Beki ieu ulah kitu menang fisik eta teh. Atuh da mun ningali mah lucu raden. Ya awon asal tong kitu. Itu seneng segede. Tah ayeuna abdi ieu nuju motongan tempe kanggo engke digoreng. Tah ieu Seli nuju ngagoreng tahu tempe. Tuh masak tempena oge dina hau meh leuwih nyunda. Ya barudak nuju ngalalamun ningalikeun masak. Ayeuna abdi bade nyicikan bonteng. Boleh mah lucu. Kan gitu. Ya, nah ya. Dila nuju nyiksikan bawang kanggo bumbu kangkung. Ieu masih keneh ngagoreng tahu. Ayeuna Eri nuju nyambel. Mun di Sunda mah teu nyambel teh asa aya nu kurang. Tong hilap si sambelna di uyah pecinan. Gudana mah kurang. Kita bawa mau bating iri. Bau mah. Ayeuna si sambelna diulek. Ini lembut. Tah ayeuna bade masak kangkung. Digoreng heula si bumbuna sing seungit. Ayeuna dimasukkeun si kangkungna kana katel. Naik
saalit-saalit dimasukkeun. Tong hilap bari digalo-galo. Tah ayeuna sanguna atas atas. Tinggal ngakeulna. Nih enak diakeul. Hit tah hit. Ah nyeri pingping. Thank you eueuh sekarang. Tuh diakeul heulain. Ayeuna abdi sareng rerencangan abdi bade ngaladaun kanggo engke alas tuangna meh enakeun. Baik. Tuh menisainya di kampung mah endah pisan. Ieu tuangeun tos arasak tak kangkung, tempe tahu sareng sajabana. Ayeuna mah tinggal tuang.